Dina zaman baheula di Tatar Pasundan, aya hiji carita, aya hiji monyet lutung anu sakti mandraguna anu ngaranna Lutung Kapegu. Manehna sabenerna mah pangeran anu kasep ka bina-bina. Kulantaran sok main slot wae jeung tara pernah makwin, akhirna manehna dikutuk ku Bang Emok jadi lutung. Manehna bakal bisa jadi balik deui ka wujud samula lamun aya putri raja anu bisa jatuh cinta ka manehna. Lantaran hanya putri raja anu bisa ngalunasan hutangna ka Bang Emok urut deposit. Anu sabenerna mah ieu teh adalah cerita dewek sorangan di saat perjalanan panjang dewek mayar hutang ka Bang Emok. Sampai deek zikir jang kekayaan nu aya kalakah guru lain menang duit. Subre.